Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah anu mulia oge sakumna, dulur-dulur muslimin muslimat di mana bae ayana, wabil khusus keluarga besar anu dihawalan ku putrana ku Kang Haji Oong nyaeta almarhum Bapak Eje bin Bapak Surah, oge almarhumah garwana Bapak Eje Ibu Mimin Mintarsih binti Akiuddin rahmatullah alaihima rahmatan wasi'ah tamah. Muga-muga urang sadayana sinareng kulawarga urang, turunan urang dugi ka akhirna, oge ibu rama urang, karuhun urang dugi ka luhurna, dugi ka ujungna anu iman ka Allah. Oge sakur dulur-dulur urang, tatangga paraya urang, ahli kampung, ahli negeri urang anu iman ka Allah. Moga-moga sadayana kuasilah iriungan anu mulia sing pada kenging pangampura Allah secara total. Oge naon bae amal soleh najan sakeprul apu sing ditampi ku Allah. Oge sadaya nu dicita-citakeun tina sadaya kasayan dunya kasayan akhirat, moga-moga sing dikabul ku Allah. Buya terus we ngagedekeun harpan karena welas asih Allah. Wabil khusus nu berkaitan sareng munggah haji. Wereh dina keterangan diriwayatkeun ti Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kadua sekaligus mertua junjunan oge, nyaeta Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bentenanana dadawuh yughfaru lil hajj waliman istaghfara lahul hajj. Nu munggah haji dihampura dosana jeung nu dipangmentakeun hampura ku nu munggah haji sarua pada dihampura dosana. Lain keur dina masa ngalakonan ihram haji wungkul,
atau ihram umroh, tapi baqiyata Dzulhijjah sasesana bulan Dzulhijjah lebih ke akhir masih diijabah tah mun mentah hampura ka Allah boh keur dirina boh keur nu sejen. Terus wal Muharram bus karena bulan Muharram masih diijabah ku Allah. Wa Safar bus karena bulan Safar diijabah ku Allah. Wa ashrin min Rabiul Awal jeung 10 poe dina bulan Rabiul Awal, dina bulan Mulud 10 poe. Nah, masih diijabah ku Allah. Dina sapalih catatan mah nepi ka 20 poe. Jadi tuluy ngagedekeun harapan. Ya kakarak balik. Eta nu paling diutamakeun teh. Nyaeta hayang kabeh menang pangampura Allah. Naon nu jadi sabab? Sabab kunci kasalamatan nu paling utama, paling pertama dihampura dosa. Keur umumna jalma-jalma, keur umumna bangsa jin. Naon sababna? Sabab nu jadi mamala, nu jadi musibah, ya, nu jadi karugian, kahinaan, nu jadi stres, ya, jadi kesedihan boh di dunia, boh di kubur, boh di akhirat, nu jadi sababna teh dosa. Tah kitu pangna urang ku Allah dilarang ngalakonan dosa. Nyata Allah teh deudeuh ka urang. Kitu Allah ngerasakeunana. Jadi setiap dosa mah jadi mamala. Rek dosa anu langsung hubunganana jeung Allah, rek dosa anu hubunganana teh deui jeung papada makhluk. Dolim ka papada makhluk, sok ngupat si muat, goreng sangka, nganyerikeun hate batur, kan? Mimpi teu amit ngalah teu menta, kan? Dina harta batur, tuh ngarampas tanah batur, najan ukur samili, sasenti, cek paribasana. Nah, bani kadoliman. Nyarekan ka batur, mitnah, ngabohong, ya. Ngabohong teh dolim kanu dibohongan. Jalir janji, eta teh dolim kanu di janjian. Nah, ieu pasti ya lamun teu meunang pangampura Allah pasti jadi mamala di dunia, di kubur, di akhirat. Jadi naon we kitu tina sabab ninggalkeun salat fardu. Jadi naon musibahna teh tina sabab ninggalkeun puasa fardu gitu, tina sabab ngalalaikeun munggah haji nu geus nisab, nu geus istitoah, nu geus cumpon dingke-engke we gitu tah. Atawa aya zakat anu kudu dikaluarkeun terus teu dikaluarkeun najan sawareh, najan saeutik, eta jadi mamala. Atau kudu api ya, dina perhitungan zakat teh kudu api, mata kudu dileuwihan zakat teh. Eta leuwihna teh diantarana mun bae aya anu teu kakaluarkeun katamal tak leuwihna. Mun bae jejeg
gitu berarti urang boga bonus tina sodakoh sunatna tina paleuwihna. Matak sunat dileuwihan boh zakat boh kifarat ya sunat dileuwihan. Nah pon kitu deui tina kadzaliman ka papada. Ya. Di mana urang tijalikeun disoledat kana dosa atawa kana kadzaliman ka papada, maka urang diparentahkeun ku Allah buru-buru tobat ka Allah. Mun hubungan jeung papada buru-buru selesaikeun. Lamun aya hak-hak batur nu ku urang dirampas nu berupa harta, buru-buru ku urang pulangkeun. Urang mindahkeun patok tanah gitu kan. Buru-buru datang ka manehna minta hampura jeung mulangkeun. Dah patok kuring teh nu sabenerna teh di dieu. Geserkeun deui ku urang. Fungsi ngalajamu manehanana. Datang minta hampura. Tuluy ku urang bayar. Sabaraha lamun kudu dibayar. Ya, najan ukur jamu sasiki. Najan metik dauna. Daun baruntas pager tatangga urang dipetik bari ngaliwat urang wajib datang kanu bogana, wajib minta hampura jeung wajib urang mayar sabaraha kecuali dihalalkeun ku itu. Urang mah tujuan rek nyelesaikeun rek mayar tuh, tapi ku itu dihalalkeun. Najan cek urang teu pira-pira ge baruntas tong dianggap teu pira nyokot hak batur mah. Sabab yaumal kiamah serbuk samerang puluh gitu kan rek diadili ku Allah. Sarbuk samerang bulu rek diadili ku Allah. Allah ya rek nembongkeun ka maha adilanana. Sehingga Allah Ta'ala begitu kabeh manusia jeung bangsa jin rek diliwatkeun di luhureun siratal mustaqim, Allah dadawuh ka para malaikat. Dawuhanana itu dawuhan Allah. Teu meunang ahli surga asup ka surga satungtung masih keneh boga pakuat pakai. Ya. Kejeung papada ya. Sehingga diselesaikan heula. Oge teu meunang ahli neraka diasupkeun kana neraka satungtung masih keneh aya pakuat pakait jeung papada. Angin sabada diselesaikan heula. Jadi kudu diselesaikan heula we. Tah. Anu kudu diselesaikan di akhirat teh anu di dunya teu kungsi diselesaikan. Lamun di dunya geus diselesaikan, maka di akhirat moal aya di persidangan. Di dieu perluna buru-buru urang kudu nyelesaikeun permasalahannya samemeh maut. Itu sing mineng minta hampura ka warung-warung teh cing
bisi kuring boga hutang ka material gitu kan, bisi kuring boga hutang gitu kan, anu teu kacatat ku kuring gitu, tanyakeun ku urang, kasasaha tanyakeun ku urang. Wah abdi teh baheula we keur sakola SMP sok maling bala-bala, sok darmaji ya, dahar 5 mayar 1. Teangan tanu boga warung eta teh. Alah geus eueuh gitu kan. Kudu kapanggih. Ya. Kudu kapanggih. Mun geus eueuh kula wargana ahli warisna bayar tah ya. Anu ku urang dipaling teh gitu bayar. Dibikeun ka ahli warisna ku urang. Sabab eta termasuk hak waris najan ukur salawe perak. Asupkan hak waris. Riungkeun ku urang ahli warisna. Ya. Di mana hayang leuwih apik keur ngajaga naon, keur ngajaga hal yang tidak diinginkan. Bok bilih gorengna aya ahli waris anu sok nyokot harta batur, urang teh dititipkeun ka manehanana atuh di dahar ku manehanana deh. Ya. Kajaba di mana urang manggihan jalma anu terpercaya. Allah. Allah. Catat aku urang lah, ya. Jadi can kaasup tobat, najan menta hampura ka Allah ongeng-ongengan bari ceuri. Di mana can nyelesaikeun heula anu kudu diselesaikan. Anu hubungan jeung Allah secara khusus aya nu kudu diselesaikan. Teu bisa urang tobat teh istighfar wungkul menta hampura wungkul ka Allah bari ceurik urang, tapi aya anu can diselesaikan. Contoh adalah kewajiban-kewajiban anu tos ditangtukeun ku Allah ka urang. Salat. Urang teh ninggalkeun salat ngahaja. Kudu diselesaikeun ku urang. Tong boro mah ngahaja bet kasarean oge jeung kapohoan. Ya. Pan di mana urang hudang, di mana urang inget heges kaluar tina waktu salat geuning wajib dikodoan. Komo mun ngahaja. Ya, ngahaja ditinggalkeunana komo eta. Tah urang tobat ka Allah teh kudu kumaha ieu teh urang teh? Itu kudu mayar hutang ka Allah. Nyaeta ngodoan salat. Lamun kungsi teu puasa Ramadan wajib nungtut di kodoan. Catat urang. Ya. Hartas henteu. Lamun hubunganana jeung jelema aya deui nu kudu diselesaikeun teh. Salian ti urang tobat ka Allah, istighfar ka Allah, menta hampura ka jalma nu dizalimi tuluy menyelesaikan masalahna. Tah. Nyaeta geus menta hampuran mun aya nu kudu dibayar ku urang wajib dibayar. Nu kudu dipulangkeun ku urang tina hak manehanana pulangkeun ku urang. Tah can bisa ditolerir tobat urang mun can diselesaikeun tapi ka akhirna.
Lamun jelemana geus maot kulawargana ge eueuh teu kapanggih, urang boga hutang ke manehanana teu sabaraha 1 juta contohna. Lamun geus eueuh tah sok we urang neangan masjid nu keur dibangun. Tah ku urang dipasihkeun ka panitia eta diniatan ya. Ieu teh jariyah almarhum, niat mayar sametan dianggo jariyah. Si anu teh anu urang teu panggih deui, tapi tetep di mana ternyata suatu hari kapanggih we ahli warisna atawa urang geus nyangka maot ka jelemana kapanggih eta jelemana aya deui, maka tetep wajib dibayar deui eta nu 1 juta teh gitu kan. Jadi itu nu 1 juta itu mah jadi nu urang anu geus dijariahkeun ngan urang wajib bayar deui. Tah kitu. Kahartos sing hati-hati ya, sabab bakal jadi mamala, di dunia, dikubur di akhirat. Maka sakabeh ulama sepakat eueuh nu beda pendapat mimitina jalma rek lempang nuju ka pangeran, rek nyaketkeun diri ka pangeran, hayang nepi ka ma'rifat ka pangeran, hayang nepi ka nyaho ka Allah, hayang nepi ka gok jeung pangeran. Ya. Maka saradea sepakat mimitina adalah at-taubah. Mimitina adalah tapi hayang jadi jelema soleh mimitina tidinya, hayang naik derajat mimitina tidinya, hayang diijabah doa mimitina tidinya, hayang diterima amal soleh haji hayang mabrur umroh hayang mabrur tidinya mimitina. Mata geningan nurek munggah haji nurek umroh ya. Imam Ghazali diuningakeun ku para ulama diuningakeun adab-adaban mimitina teh kitu taubat heula ka Allah. Teu bisi aya nu hubungan jeung papada can beresan heula. Tong ka gidi ka Mekah. Tong ka gidi ka haji jeung umrah ulah waka. Kudu diberesan heula. Matanya sing hati-hati zaman medsos ayeuna. Ulah sok ngadamel status anu ieu status teh adalah dolim ka papada. Nganyerikeun hate si A, nganyerikeun hate si B, nemongkeun ka gorengan si A, nemongkeun ka gorengan si B, nyebarkeun ka gorengan si A, ka gorengan si B. Alah leuwih loba. Dosana oge leuwih gede ku medsos mah. Tadina dosa leutik jadi dosa anu gede. Naon sababna? Sababna anu kabagianana nu maca gitu kan. Lain saurang dua urang. Bisa jutaan, bisa miliaran. Komo mun nempel tuluy mah tah. Ya. Nah, untung keneh ya status teh dibatasi ku WA-na teh. Sapoe sabeutingnya untung eta teh batasi. Untung teh keur saha? Keur jalma anu nyebarkeun ka gorengan. Catet. Jadi lamun nyeun status, lamun nulis naon bae dina medsos kudu nu sae. Ulah nemongkeun ka gorengan diri urang sabab dosa di sarua. Allah teh teu ridoeun ka urang teh teu rido mun urang nemongkeun ka gorengan urang. Ai urang asa jujur. Abdi teh rumaos kapungkur teh tara salat. Sia diomong-omong.
tong diomong-omong aduh mau abdi mah kapukure tukang pulang paling ulah tong diomong-omong ku Allah geus ditutupan ku maneh dibolekerkeun kumaha ieu maneh gitu kan kahartos henteu gitu. Jadi kagorengan urang tong ditemongkeun kagorengan batur gitu kan tong ditemongkeun ulah tutupan sebisa mungkin tutupan nah, gitu. Alhamdulillah. Ces? Kan tong wani-wani curhat nyaritakeun kagorengan. Imma kagorengan sorangan, wa imma kagorengan batur. Lamun urang hayang solusi, ieu mah hayang solusina kumaha? Teangan ulama. Anu ulama ieu teh nu apik, ulama ieu teh nu terpercaya, nu bisa nyekel kana rahasia, tuluy naroskeunana oge ulah nyaritakeun abdi kantos baheula tara salat kedah kumaha ulah. Kieu bahasa naroskeunana upami aya jalmi gitu kan kantos ngantunkeun salat kedah kumaha kulan kitu. Upami aya jalmi kantos jina aya jalmi kantos minum arak aya jalmi kan tah kitu bahasana ulah nyereskeun abdi rumaos ulah komo ka anak sorangan komo asa alus barudak dikumpulkeun kabeh anak aya 10na awewe lalaki aya naon bapak nya eta bapak teh rek nyarita ka marane ulah nurutan bapak nah kumaha bapak teh rumah sa baheula teh barudak gitu kan baheula teh tukang pulang paling tara salat apa teh gitu kan baheula teh gitu kan omat koloreket kan bisa aya pemikiran deui ti anak ieu si bapak teh bangsat baheula teh gitu kan tara salat uing teh naon teh salat teh nurutan bapak gitu kan bisi kitu ya padriweuh urang teh kan nyarekan ka budak sia can salat we yakin gitu kan oh cek budak teh dina hatena gitu kan bapak ge pan baheula tara salat gitu kan gitu ulah umat kartos kan kartos teu tong boro mah nyaritakeun kagorengan nu mangrupakeun maksiat nyaritakeun kasulitan sorangan ge gitu kan cuma kasulitan urusan dunya gitu kasulitan usaha keruntuh gitu geus teu hade ngomong-ngomong kasulitan musibah nu nimpa kana diri urang gering diomong-omong teu hade catet ka urang nu kudu ku urang dijieun status diomong-omong teh wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah dadau a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah ya ngadidik kakasihna rasulna yakni nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu supados nabi urang ngadongeng-dongeng nikmat. Tuh, jadi mun dijieun status teh alhamdulillah we besing keur teu boga duit. Alhamdulillah we mesing ayeuna urang keur dirungrung ku kabingung gitu kan jeung kasusah oge. Gitu ya karena itu gitu Allah sabab hamba-hamba Allah mah saking agungna ajaran ya saking agungna ajaran ya
ngarep-ngarep kahadean papada makhluk teh teu hade. Disebutna teh naon? Toma. Nyeun status. Kan? Aduh, sekarang lagi gak punya duit. Naon teh? Sugan we aya nu karunya. Kan? Gitu. Teu hade. Teu hade. Kartos henteu. Ngarep-ngarep pamer batur. Teu hade. Sebab hamba Allah mah ku Allah teh dididik teh hiji dididik urang ya kudu usaha. Sok samampu urang usaha. Kadua dididik urang teh kudu nyieun kahadean ka batur. Ya. Dina doana ge lain keur urang wungkul hayang loba rezeki teh hayang loba nyieun kahadean ka papada gitu. Niatna ge kitu. Hayang loba rezeki teh gitu. Tah kudu kitu. Kitu hamba-hamba Allah mah dididikna ku Allah. Matak teu meunang nembongkeun kasulitan, nembongkeun kafakiran, kamiskinan teu meunang. Ya. Urang teh selalu tampil yang terbaik. Ya kan? Tampil rapi, tampil urang teh bersih, tampil urang teh indah, gitu kan? Najan urang teu boga duit saperak-perak acan. Ya. Usaha we. Usaha. Tong ngarep-ngarep pamere batu. Tong menta beh dituna mali. Sabab barang penta teh kan leuwih goreng tibatan ngarep-ngarep dibere. Ari ngarep-ngarep dibere mah di mana ayana? Dina letah dina hate. Dina hate. Dina hate ge geus ulah. Dina hate urang nyawa. Ngarep-ngarep dibere we sugan we ya. Ayeuna rek hadir di Haji Aong. Sugan we kebagian hayam. Itu ulah. Kartos teh. Lamun menta kumaha? Komo menta mah dipokeun. Komo toma wae geus ulah komo menta teu hade. Dosa henteu. Teu dosa. Teu dosa. Ngan teu hade. Dosa mah itu ngan eta teh asupna teh kana akhlak anu awon. Akhlak hate makomo ya moal bisa ma'rifat ka Allah lamun dina hati masih keneh aya toma ka papada makhluk. Bisa ma'rifat ka Allah taala. Kurang jadi ajengan, jadi dai gitu kan. Aya nu ngondak ya. Di mana Haji ngondak? Ayeuna mah tulus rek nginjem ka warung teh. Nginjem beas warung, minyak sareng nginjem heulanan. Boga harapan ke pandek diondang di Haji ke mere duit. Gitu kan? Kayak kan bisa dibayarkeun tah, gitu kan? Eta mah komo ya. Komo. Musim tukang ceramah, musim sorbana digedean segede ban truk sugan. Moal nepi ka Allah moal. Satungtung dina hati aya naon? Toma. Toma teh ngarep-ngarep kahadean batur. Kudu ka Allah we toma mah. Walaupun cara na Allah ku Allah digerakkan hati jelema gitu kan ya sina hayang mere ka urang kumaha Allah eta mah nu penting mah urang toma ka saha ka Allah gitu kan sing tarik toma ka Allah mah ya bener-bener toma ka Allah mah kan
gitu. Terus Allahumma ya kuniyu geningannya ya terus dina poe Jumat geuning sok dibaca Allahumma ya kunu ya Hamid ya Mubdiu ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramik. Terus wa bi fadlika amman siwaka wa bi ta'atika amma ma'siyatika wa bi fadlika amman siwaka. Nyuhunkeun beunghar ka pangeran. Nyuhunkeun beunghar. Insyaallah. Jadi ka pangeran we. Beda jeung ngarep-ngarep hak urang. Menta ge nagih ge maling ge meunang. Lamun eta teh hak urang. Haji Oong urang teh digawe di Haji Oong teh sapoe perjanjian teh dibayar 150.000. Haji Oong teu mayar wae ka urang aya digawe ge 10 poe berarti sabaraha? 1,5 juta ngarep-ngarep teu dosa eta mah. Teu nanaon da memang hak saha? Hak urang. Menta ka dieu teh Haji Oong ka dieu bayar buru-buru teu nanaon pe. Teu mayar wae paling ku urang. Hayamna saware. Saukuran harga 1,5 juta. Ari pek pas di kilo leuwih nya 2 jutaan datang ka Joong tah Joong 500.000 na balikeun deui. Naon mah make malikeun deui pan uing teh maling hayam haji. Nah sia make maling sagalupa pan haji teu bayar wae ka uing. Tah maling ge meunang eta mah. Lamun dipenta ditagih teu kitu. Kan? Wah, ieu mah kudu dimake cara kitu gitu kan. Ai maling mah tarik teuing, carana kumaha? Nginjem. Ya, Majo. Aya bisnis. Kan. Pokona gede bisa. Dek miluan teu nyaritakeun manehna urang dek nagih henteu ya api we. Gitu. Saurang mun miluan. Sabaraha? 1,5 juta Jong. Kan? Asal aya modal 1,5 juta we. Modal 1,5. Nyokot tilep ku urang. Kan? Ajong sebulan 2 bulan. Ai mana teh bisnis teh? Ai teh pan duit uing eta mah. Teu dibayar wae gua. Tak kitu. Karti ya gitu. Ya. Nah kade tah nu barokah naon barokah hutang kade bisi suatu saat aya nu maling eta. Sabab geus dipangdalilankeun ku abuya. King rumasa we, king rumasa. Allah. Tapi eta mah di mana geus muncak teuing euy. Di mana geus teu bisa ieu mah. Tapi manehna teh katingali da boga gitu kan. Ya. Allah. Kartos jadi mimitina kudu tina tobat heula. Tak kitu tobat ya. Lamun teu dimimitian ku tobat heula moal bisa. Hayang naik derajat moal bisa, hayang diterima amal moal bisa, hayang dijabah doa moal bisa moal. Kabeh nu disebut tarekat, nu disebut tasawuf, nu hayang ma'rifat. As-sair ilallah, dek lumpang ka Allah Ta'ala moal bisa. Mun teu dimimitian kunaon? Tobat. Mata kunci ya. Nu paling pertama keur kasalamatan, kabagjahan, kamuliaan teh naon heula?
tobat heula istighfar teu urang. Oge urang sing rajin menta ka batur supaya dipangmentakeun hampura ka Allah. Terutama kunurek munggah haji kunurek umroh karena cenah eta tadi ijabah ku Allah. Oge urang sing rajin mangmentakeun hampura deui nya ka Allah taala keur nu sejen. Terutama keur kulawarga urang keur indung bapa urang ya. Eta mah utama pisan. Tah gitu. Ya. Mauk nu mawi dina hadis kapendak ya. Junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos dadawuh tuba kacida bagjana jalma anu dina buku catatan amal teh ternyata lolobana istighfar. Lolobana teh menta hampura ka Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tah eta bagjana. Baheula saur apapun Bapak. Apa ngadongengkeun. Nah, nuju aya keneh pun aki kukut kitu nya. Nyata Ama Haji Ismail sareng Abu. Ya, ai Kakang kungsi apa? Ama, Abu. Nah, kungsi. Nah, Buya mah kungsi gitu. Ama Haji Ismail teh nungukut pun biang, nungukut umi. Ari di dia teh di lemur ama tadi dinya di Caket Buni Buana naon eta teh Cipeteuy. Buni Buana kan apalnya Cipeteuy. Aya nini tos teu aya carogena, gaduh putra istri. Tos papirak. Hirup duaan dina saung da bumina gitu da sangsara balangsang. Eta nini gawe teh ya istighfar we gawe teh kieu istighfar teh astagfirullahaladzim ti keur jumeneng keneh nepi ka brek teu damang gawena astagfirullahaladzim dan sararea ge apal urang Cipeteuy urang Budi Buana pupus we begitu pupus Ama eta anu ngukut pun biang ya ngiring ngajajab ka kuburanana kayak di kebon dikuburkeun teh ai barang dek diasupkeun kana liang kubur ya sararea ruas sabab nguping anu ngaguruh tina jero liang kubur ngaguruh marhaba ya tapi musikna ku gamelan. Wah ngaguruh di jero. Jadi sadayana pada ngupingkeun heula eta, ieu mayit bade dilebetkeun. Masya Allah. Sadayana terharu termasuk Ama Haji Ismail ya. Anjeunna terharu sadayana. Ieu lain ajengan. Lain santri, lain. Ya. Jelema bodoh tapi aya imanan dina atina, salilana boga rasa, loba dosa, salilana boga harapan hayang hampura Allah. Sehingga nu kaluar tina letah ngan hiji. Nu kaluar kadenge teh nepi ka sakaratul maut kitu we astagfirullahaladzim. Makhrajna ge cek urang saralah. Gitu bahasana ge. Ya. Nah, menak keterangan bahwa ada aya hamba Allah anu begitu lebet ke alam kubur disambut ku ahli kubur hatta ku para nabi. Disambut malah anu disambut ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saroleh para wali pada nyambut kasumpingan gitu kan, warga baru di alam kubur ya gitu kan. Nah itu nah geningan lain ajengan aca ya Masya Allah lain ajengan aca
pas dawuh junjunan teh kitu nya. Itu nu bagja teh eta tah. Barang dibuka teh dina gitu kan. Heuh da istighfar mah najan geus ngalakonan dosa salaput hulu gitu kan. Nah, bisa dihampura ku Allah dosana. Di mana ku Allah dihampura dosana? Najan dosana teu aya wilanganana, maka eta jalma dawuh Rasulullah sallallahu atta ibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu. Jalma nu tobat tina dosana eta seperti nu teu boga dosa sama sakali. Kanu jadi mamala teh dosa, aya dosana dihampura. Berarti leungit mamalana, leungit ancamanana, leungit siksaanana tuh nya. Ya. Nah kitu. Matak sing loba menta hampura. Utamakeun di mana ngadoa teh hayang dihampura heula dosa, ulah jual menta heula hayang kabayar hutang. Ke heula ka pangeran, urang teh DPO. Ya, buronan gitu kan. Ayo ujuk-ujuk Allahumma nun Gusti agnini beungharkeun api. Bebengok sia gitu kan. Tah cek malaikat ku aing diteangan rek dibebek sia aja. Ya gitu. Jadi pangheulana teh kudu istighfar. Lah geningan dina adab-adaban ya para ahli doa di mana urang rek ngadoa teh minimal maca istighfar heula gitu kan 70 kali kan. Istighfar heula 70 kali tak kitu. Ah ya. Geus sakitu heulana lah. Jam sabaraha ieu kan. Buya pan ayeuna anjing ya aya rutinan sasiha. Ya. Buya ngiring doa khususna kanggo almarhumah sing bagja. Kenging pangampura Allah sadayana. Alam kuburna didamel taman-taman surga. Sing pada kenging syafaatna Rasulullah sallallahu jara di ahli surga sadayana. Oge anu bade angkat ngadeus ya ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge ngadeus ka Baitullah moga-moga sing salamet lancar oge sing diangken ku Allah sareng ku Rasulna sallallahu alaihi wasallam sehat ya perjalananana oge bisa ngariung deui jeung kulawarga di dieu nu dikantuna oge sarua aya dina panangtaiman Allah sadayana ditampi umrohna ditampi ibadahna ku Allah taala wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Sakitu nu kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.